botol celeng we nyilangkir gewat ngagajlengkeun awakna ka luhur siut celek anu saterusna sapasang sukuna geus panceg deui nangtung dina pas pisan dahan kai sisi gawir tempat jirim eta harita nyangsang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng tepang deui dina channel Kamemet Urang Sadayana Megas Pasundan ngalangkungan acara Dongeng Sunda Jejer Carios Curig Karuhun dina episode Balebat Wan Cijanari hasil karangan Kang Yuda Karana garapan simkuring Mang Acil Gentra Suara tepang dina bagian anu kagenep dina leresan ieu kanggo kasadayana wilujeng sasarengan dugikeun karengsena namun ngemutan boh bilih hilap anu teu acan subscribe, like, komen, oge share diantos pisan ku simkuringnya supados tiasa sasarengan salamina ngalangkungan channel Kamemet Urang Sadayana Megas Pasundan. Sakumaha anu geus kacaritakeun anu jadi kasieun karisi kainggis ku sakumna warga masyarakat di lembur Cimalati kacaritakeun di hiji tempat anu jauh ti tungtung lembur anu lumayan sunil katingali sababaraha anak buah gagak ngampar harita keur gunter ngobrol ngeunaan hasil tina barang jarahanana. Salah sahiji di antara tinu genepan anu boga ngaran Donggala tayalian jelema kepercayaan langsung ti gagak ngampar dina dedeg pangadeg awakna Donggala ngabogaan awak jangkung badag kumis jeung jenggot merweng disambung ku godeg anu ngacepat hideung bari mata rada bolotot lamun pareng manehanana seuri katingali jajaran huntuna baradag jeung seukeut lir saumpamana huntu dekol ceuk paribasana. Pok harita Donggala ngomong bari samemehna nitenan kahiji-hijina anu araya di dinya. Memang cukup lumayan euy. Hasil jarahan urang dina waktu ayeuna. Ngan hanjakal beuki kadieunnakeun rahayat lembur tetela beuki jarang kaluar ti imah. Lamun kayaan samodel kieu terus-terusan dina lumangsungna, tangtuna bakal ngaruh kana lengkah oge kana hasil bebenangan urang sarerea euy. Jeung deui anu paling dikhawatirkeun nyaeta hiji sok sieun jungjunan urang anu katelah gagak ngampar apaleun euy kana ieu kaayaan anu satungtung nama moal henteu manehanana moal teu narima euy anu saterusna ambek tah ka urang sarerea ceuk Donggala harita bari kerum jeung muril-muril kumis ngusapan janggot manehanana. Telila salah saurang di antara anu genepan nyaeta Marjuki pok milu nyambung kana obrolan Donggala. Memang benar anu diomongkeun ku anjeun teh Donggala. Tapi lamun memang kitu carana, tangtuna ogenan urang genepan teu bisa cicingeun euy ti mimiti ayeuna mah ieu. Kumaha lamun urang buru-buru ngalakukeun tindakan ku cara ngadatangan langsung ka lembur Cimalati. Urang ngagarong, urang rampog diontrog ka imahna lah langsung jelema na diringkus harta bandana ku urang dicokot cing kumaha tah lamun kitu Ceuk Marjuki harita memang cukup alus saran ilaing teh Juki oi tapi lamun ku dewek dititenang dewek kahariwangkeunana kieu oi dina prakna engke ilaing mah teu saukur ngabegal harta bandana wungkul deuleu Juki tapi sok ngadirimih meo anu sejen-sejena eta ilaing mah paijan harita milu ngomong ka Marjuki kela anu sejen-sejena maksud ilaing teh kumaha teh ceuk Marjuki rada kerung atuger harita teh anu araya dirinya sareuri kabeh kaasup Donggala anu tangtuna geus surti atuh karena kebiasaan Marjuki anu tetela lalaki bujur botol
anu teu bisa nahan saupamana ningali anu gelis-gelis jeung bahenol. Angot anu ngorak mah pasti nage anu ngadongeng ogenan sarua resep jigarana teh geuningannya. Tapi leuwih ti eta nya sim kuring mastikeun Kang Yudakarana oge sebagai pangarang taranya. Tara diengkekeun maksud teh. Aya ku kituna nya beu edas teuing. Mangga urang dilajengkeun deui ya. Tong sok api-api lah. Tong sok api-api teu nyaho kana maksud dewek deuleu. Naon deui atuh maksudna lamun lain ngabegal ambewe deuleu. Ceuk Paijan harita. Ngadenge omongan kitu mah Marjuki ogenan rumasa manehanana. Naon anu sok dilakukeun ku manehanana lamun saupamana ngieun tindakan karaman ka warga masyarakat. Aduh. Ari masalah eta mah hese pikeun dieureunana euy. Sanajan di imah kula boga pamajikan leuwih ti genep tah. Tapi dah kadangkala lamun nempo pamajikan tatangga euy. Anger we sok ujug-ujug seblak hate teh. Jol jorojoy kitu tah euy. Pak heula atuh. Maksud lain teh jorojoy hayang kapi milik atawa jorojoy kumaha hah? Ceuk Paijan jiga anu panasaran pisan harita teh ka Marjuki. Lain euy. Ieu mah beda. Anu puguh mah jorojoy hayang narok. Kusabab can daek wae mayar hutang geus lila euy. Jadi dina hate teh jol-jol pak jorojoyna teh hayang ngajiwir we. Asa ku ngeunaheun atuh. Geus lila eta. Si awewe eta teu mayar-mayar hutang ka dewek. Deuh, asa kangeunahan teuing euy. Kitu tating. Ceuk Marjuki harita teh ngajelaskeun naon anu dipake pertanyaan ku Paijan. Menggeus. Montong kalah kang ngaromongkeun bi kang atuh ieu teh. Ayeuna mah anu penting kumaha ieu pikeun rencana ka hareupna urang sararea. Anu tangtuna mah teu bisa cicingeun. Jeung saupamana bebeunangan urang nepikeun ka dina hasil kurang. Cing arandika are kumaha alesan kagagak ngampar. Ceuk Donggala harita teh. Model kitu. Sobali salah sahiji tinu genepan anu kawilang carang obrol. Harita katingali menerkeun diukna jiga nama arek milu mairan kana eta paguneman. Ngan samemehna manehna nyempetkeun heula ngenyot udu daun kawungna nepikeun ka pipina kemong. Peledu haseup kandal ngaburial tina sungutna Sobali bari jeung hangit bau menyan. Malah lamun pareng kitu teh keur Donggala mah sok rada jengkel. Sakomo lamun di tengah-tengah obrolan keur tuhu kitu. Jol perdak bau menyan. Anu tangtun nama langsung nyedak mural kana angen anu teu kahaja ku manehanana ka seuseu. Cik atuh. Tong ngalambus bae deuleu. Aduh barjeng senghak deui teh. Haram jadah teh. Ceuk Donggala harita teh kesel manehanana. Bari gancang mesak bedog atuh tuluy dibabetkeun ka palbah ududna Sugali. Gilek harita teh Sobali ngagilek bedog Donggala harita pas pisan gigireun irungna. Roko daun kawung harita kabawa sameran bedog anu milu nancleb dina tihang gigireunana. Sobali harita teu riuk-riuk atawa reuwas manehanana teh. Malahan nyerengeh seri leutik. Jiga nama geus biasa ngarandapan kejadian samodel kitu. Jol regot we manehanana. Bari sangeunahna nguyup cai alas bagian Donggala nepikeun ka erep atuh eta. Jadi kieu ayeuna mah euy lamun ngabandungan obrolan anu diguar dewek asa panuju kana saran ilaing Sanusi. Ceuk Sobali harita teh bari jeung salah deh nyebut ngaran Marjuki jadi Sanusi. Boharanya edas teuing. Anu ngajadikeun harita Marjuki ngaburileng atuh harita ka Sobali. Tapi siga anu teu malire atuh.
Sobali neruskeun deui omonganana. Lamun sakira-kirana masyarakat ieu lembur memang geus nganyahoankeun dina sagala tindakan urang sarerea, memang eueuh jalan deui salianti urang sorangan anu langsung ngahurup ka eta tempat. Bari jeung lamun dipikirkeun deui, tangtuna ogenan hasil anu bakal urang kapimiliki leuwih loba lamun sakirana dibanding-bandingan saukur ku cara megat atawa ngabegal jama liwat wungkul. Lain kitu tah Donggala. Cek Sobali harita negeskeun obrolanana ka Donggala. Donggala harita katingali ngahuleng sakedeung bari jeung usapan kana jenggot jeung kumisna. Teu lilapok manehanana ngomong. Memang teu salah euy. Naon anu ku Andika diomongkeun? Ngan tangtuna ogenan urang teu bisa gagabah kitu-kitu wae. Lamun cek paribasa mah lir saumpamana urang rek asup ka kandang macan. Tangtuna ogenan urang sakabeh kudu bener-bener asak tinimbangan. Teu bisa lamun ku cara jol belenyang we kitu-kitu bae euy. Paijan anu harita gigireun Marjuki kadenge nyarita deui. Masalah eta mah ulah jadi salempang pikeun anjeun Donggala. Pastina anjeun ge can poho meureun kana kamampuhan si Sobali. Perkara naon? Perkara naon eta teh? Anu salila ieu si Sobali ngabogaan aji sirep pinonjol anu tangtuna ngajadikeun sakabeh pangeusi lembur nyegrek tibrak leuwihkeun ka panon poe medal. Lain kitu Donggala. Ceuk Paijan harita ngajelaskeun ka Donggala. Donggala ogenan harita ngabenerkeun atuh manehanana kana omongan Paijan. Ngan kusabab manehanana nyaho kabiasaan Sobali teh anu biasa ngaluarkeun aji sirep anu sok dibarengan ku kebul haseup anu kacida nyenghakna. Bari pikeun manehana mah kacida ngagangguna. Sahenteuna ngajadikeun manehanana mikir dua kali ti ditu nama. Tapi kusabab sakabeh anu aya di dinya jiga panuju kana naon anu diusulkeun ku Paijan, akhirna mah Donggala teu bisa kumaha manehanana. Tungtung namah milunya tujuan kana eta rencana. Ya. Ari eta saran mangrupakeun hiji-hijina pikeun ngalancarkeun kana jalan anu hade mah keur arurang. Nyauh alesan kudu nolak. Nya sok hayu-hayu wae lah keur diri kuring mah. Jadi lamun ayeuna eta rencana geus asak babadamian, kira-kirana dimimitianana arek iraha ieu teh. Celengkeung Marjuki harita ngomong. Lamun dina itung-itungan nuturkeun itung-itungan kolot mah sigana manjing kana poe Rebo. Soalna itung-itungan poe jeung naasna ninggang dina itungan 18. Lamun ku urang dibagi 4 sesa 2. Jadi 2 teh ninggang dina ceker lambe. Nah, alus euy. Geus urang tangtukeun wae dina poe Rebo. Kumaha kira-kira satuju? Alus euy, hitung-hitunganana baca becek teh. Tapi tara salah si Sanusi mah tah. Ari didinya urang nepikeun ka ayeuna asana can ngajaran ngabubur bodas ngabubur beureum. Cek Marjuki harita teh rada nyereng ogenan ka Paijan. Alah, kula mah biluan wae euy. Soalna Andika leuwih nyaho kana hitung-hitungan. Nujum euy. Nya, geus lamun kitu mah urang tangtukeun wae eta pagawean teh dina poe Rebo nya. Ceuk Donggala harita. Saterusna anu genepan anu aya di dinya mungkas kana eta paguneman bari jeung pada cukcek ngewat kana tutungkusan anu mangrupa rajut kundang. Sanggeus kitu mah les teuing kamarananya inditna eta
deui lalaki kolot tertinggalin milu mairan kana eta omongan. Sok sologo atuh da aing mah lumaki teh ai. Geus we lah. Dagor tah. Jelema bangkar walah kitu mah. Asana teh cuman pisan diantepkeun mah. Kuring mah asa panuju pisan lah. Komo lamun didagorna ku gagang bedog dah. Kitu cenah cek lalaki kolot. Lalaki anu make iket bari jeung nyoren bedog harita rada ngareret oge. Asa katitah meureunnan ku hiji lalaki kolot. Atuh puguh. Nu saurang di teh rada muringis sieun. Meureun ari diketrok ku gagang bedog mah manehana teh asa soak kitu cek pamikirna. Aduh Aden. Aduh. Nah teuing. Teu kenging teu luluasan kitu aduh. Hapunten bae atuh amang teh. Estuning teu dihaja masalah eta mah oma teuing hampura amang ceuk lalaki anu rada ngora harita bari dua leungeunna teu sirikna dirangkepkeun diacong-acong nyembah meureun ti ditu nama. Si lalaki anu make iket jeung nyoren bedog ti ditu nama manehna teh heureuy hayang nyaho meureunan teu lila tuluy ngajakan dua baturna kaluar ti eta tempat